Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فلا أنسى في مثل هذه المناسبة المباركة أن أهنئكم بتهنئة مباركة، تهنئة العام الجديد بمناسبة السنة الهجرية. فنسأل الله سبحانه وتعالى عسى أن الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا مغفورا مستجابا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يرزقنا فيه فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. فعسى الله أن يهدينا دائما أبدا إلى صراطه صراط المستقيم، ويجعلنا من المؤمنين المتقين المفلحين المحسنين الفائزين، ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Sabada manjatkeun puja kali puji kedat Allah anu maha pinuji, anu tangtosna disarangan ku shalawat miwah salam kalawilih kawilujengan, anu mugi tetep temedep dilimpah curahkeun kamustikan ing alam nabi pinilih di akhir wanci, Rasul panutup ditungtung usum, taya kajabi lintang tika kasih ati kembang soca urang sadayana, Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salajengna ta'zim, takrim, ikram, ihtiram anu disarangan ku mahabbah tina ati anu wening tina manah anu setra kasumbangakeun pikeun sadaya para habaib, para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para ustad, para dai, para mubalik, para murabbi. Hadir di tengah urang sabudayana aya Sayyidina Habib Abdurrahman Al-Jufri, hadir di tengah urang zaina Habib Rifki Segap, hadir di tengah urang zaina aya Habib Ame, oge engke anu baris ngeusian doa kali shalawat anu baris didugikeun ku Sayyidina Habib Rifki Alaidurus. Oge para alimin ulama anu teu diwincik hiji-hiji disebatan nami-namina, namun teu ngirangan sakedik oge hormat tur cinta urang samudayana kamarantanana. Malih urang sami doakeun mugi sadaya para habaib, para alim ulama anu dug hulu pet nyawa teras berjuang sakiat anagi siang kalayan wengi kalangkungan emutanana tanagana hartana dugikeun kananonkeun nyawa pikeun anjeurkeun agama ngabela bangsa tur ngamakmurkeun nagara. Mugi sapapaosna salalamina marantena diwuh ku istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, panangtayungan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oge sewu nuhun laksa ketika bingahan disarangan ku doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira, wa'azamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Kasumanggakeun ti pribados kalayan ngalangkungan anti nu wening manah anu setra pikeun sadaya jajaran panitia anu parantos berjuang berjibaku penuh pengorbanan pikeun ngalumangsungkeun ieu acara anu banget kacida mulyana dina raragami eling tahun baru Islam hiji Muharram 1440 hiji Hijriah. Oge hol para aulia
di seputaran urang samudayana anu parantos saat sawarsi sakali ku urang diselenggarakeun, didukung pinuh ku tokoh-tokoh para ulamana, didukung ku para unsur muspika kecamatan, unsur tripida desa, baik itu Polri-na, TNI-na, sareng sadaya para liman masyarakat, para agniana. Mugi ngalangkungan berkah fadilah ieu acara kampung urang, desa urang, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara urang tambah-tambah diberkahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan qaryatan thayyibatan aminatan mutmainnatan mubarakatan fid dini wad dunya wal akhirah. Dijadikan madinatan thayyibatan aminatan mutmainnatan mubarakatan fid dini wad dunya wal akhirah. Dijadikan baladan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Kalian mugi ngalangkungan berkah fadilah ieu acara sadaya masyarakat anu sami hadir dina ieu gempangan, sadaya-sadayana diwuwuh ku kabarokahan lahir tumakaning batin fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mahibba'il kiram, ibu bapak rahimakumullah, kunaon sasih Muharram kedah diagungkeun ku urang. Margi sasih Muharram huwa syiarun min syairillah, salah sawios ti antawis syairillah, di mana Allah ngadawu dina Al-Qur'an, faqala Allah subhanahu wa ta'ala inna iddatas syuhur indallahi itna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal ard. Sadaqallahul azim. Saestuna etangan sasi-sasi dina sawarsih lamina, sasi-sasi dina sataun lamina mungguhing Allah subhanahu wa ta'ala, jumlah jamlehna saseueur 12 bulan. Iraha eta ditangtoskeun seueurna dinten dina saminggot, iraha eta ditangtoskeun seueurna bulan dina setiap tahun. Yauma dina dintenan khalaqa, tegasna Allah nyiptakeun as-samawati 7 lapis langit wal ar sareng bumi. Wa minha sareng diantawis 12 bulan anu kasebat kaunggal dina ayat ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tadi, arbaatun hurum, aya 14, aya 4 bulan punten, aya 4 bulan anu banget kacida mulia, aya 4 bulan anu kacida istimewa, aya 4 bulan anu kacida agungna. Na eta wa minha salah sawios dina 4 sasi eta bulan Muharram. Sehingga ngagungkeun bulan Muharram berarti ngagungkeun naon anu diagungkeun ku Allah, ngamulyakeun sasi Muharram berarti ngagungkeun sasi anu dimuliakeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sareng Allah negaskeun faqala Allah subhanahu wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Sajalma anu ngagungkeun syiar-syiar Allah maka pinasti tiyang widi gurat qadar tina Maha Kawasa tepati-pati ngagungkeun syiar Allah, angin itu mangrupikeun ciri sajati tanda utama tina taqwana hati jelema ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dugikeun ka poin eta kinten-kinten ka harta sadayana. Jawab nu kompak, ka harta sadayana, ka harta sadayana. Berarti ieu acara alit eta Nabi Ageng. Jika nu teu yakin ieu acara alit eta Nabi Ageng, ieu acara penting eta Nabi henteu, mulia eta Nabi hina, berkah eta Nabi laknat, surga eta Nabi neraka. Yakin? Takbir. Alhamdulillah. Kunaon eta sasi Muharram banget kacidana mungguhing Allah. Sabab pirang-pirang sejarah, pirang-pirang kajantenan, pirang-pirang peristiwa anu banget kacida mulia tumiba ka umat manusia dina sasi Muharram. Salah sawiosna ditobat ditampina tobatna al-anbiya wal mursalun. Oke ditampi tobatnya Sayyiduna Adam wa Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Gusti Allah nalika Allah ngadawu fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih, Allah maparinan taubat ke Nabiullah Adam alaihissalam eta dina sasih mulia bulan Muharram.
pun kitu dia Allah munculkeun ngunggulkeun nyalamatkeun Nabiullah Musa alaihi salam tina kungkungan tirani penguasa zalim Firaun jeung bala tentara laknatullahi alaihim ajmain eta oge tumiba kajantena dina sasih Muharram. Bahkan Allah nyiptakeun sadaya tatangkalan di daratan di lautan anu nyumput tina rungkun anu nyamuni dina cai anu nemrak anu teu katinggal sadayana diciptakeun ku Gusti Allah oge dina sasih mulia Muharram. Bahkan pikeun urang sabudayana umat Islam sasih Muharram sasih anu banget kacida bersejarah, sasih Muharram anu banget kacida yang marupikeun awal tina sadaya gerakan sumberna Islam kasatung kebing langit satangkara king jagat. Sabab nguningakeun sasi Muharram berarti nguningakeun urusan hijrah. Laras henteu? Laras henteu? Maka bulan Muharram dijantenkeun hiji bulan awal bulan tina tanggalan bulan Hijriyah ku ciri sajati tanda utamana hijrah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Makkah ka Al-Madinah. Alhamdulillah menumawi cumarios masalah Muharram pasti cumarios masalah hijrah, cumarios masalah hijrah pasti cumarios masalah duka lara duka nestapa urusan berjuang dina nanyeurekeun dakwah. Sabab hijrah teu pati-pati diperintahkeun ku Allah, sabab hijrah teu pati-pati diperintahkeun ku Kangjeng Nabi, angin niatna pikeun nyalametkeun akidah, pikeun nyalametkeun agama, pikeun nyalametkeun dakwah, pikeun nyalametkeun syariah, pikeun nyalametkeun ibadah. Manakala umat Islam dina hiji waktos terdesak dianiaya fisikna, kahormatannana, dina sakuling bungking kampung sareng desa kota sareng nagrina, ibadahna terkecam, akidahna terancam, sarang saja bisa jabina, maka Allah merintahkan pikeun hijrah. Sakumaha Allah merintahkan junjunan urang sadayana hijrah ti Makkah ka Al-Madinah. Jelas? Jelas? Faham? Naon sabab harita diperintahkan junjunan urang pikeun hijrah ka Madinah? Sabab nalika dakwah 13 tahun junjunan urang di kota Mekah teu sakedik jalmi-jalmi anu ngiring ka Kangjeng Nabi dicangkalak, dianiaya, dibunuh, dihina, dicaci, dimaki, diteror, diancam. Aya salah sawiosna pamegat anu janten sahabat Nabi. Ibu bapak rahimakumullah nalika ngiring ka Kangjeng Nabi dicangkalak, dicanak ke tengah padang pasir, ditalian dengan kenca katuhuna ku tambang, tambangna dibetot ke belah wetan ku kuda, anu katuhuna dibetot ku kuda ke belah wat ke belah kulon, sehingga saking tarikna eta kuda ngabetot dengan kenca jeung katuhuna keur mempertahankan akidah, coplok dengan kenca katuhuna tina sakujuding badanna. Ibadallah, teu sakedik para sahabat Nabi dicangkalak, ditangkarakeun, ditangkubankeun di tengah padang pasir, disetrika tongongna, tepikeun ka muracut anu namina kulit jeung dagingna, tepikeun ka kaluar tulang belulang eta namina tongongna. Bahkan dina sejarah Kangjeng Nabi dicatat anu mimiti perlaya di medan laga, anu mimiti gugur di medan tegur, tempur pikeun mempertahankan akidah sanes di kalangan kaum Adam tapi di kalangan kaum Hawa. Saha namina? Sayyidah Sumayyah radhiyallahu taala anha. Nalika Sayyidah Sumayyah radhiyallahu taala anha ngiring ka Kangjeng Nabi, janten sahabiyah dicangkalak, ditewak, dicanak ke padang pasir, ditangkarakeun di tengah padang pasir, ditalian panangan kenca sareng katuhuna kana pancu, ditalian kalayan diangangkeun sampean kenca katuhuna di pancu. Kaum kafir Quraisy nyanak tombak di payunan soca Siti Sumayyah. Hei Sumayyah, geura utahkeun eta kalimat tauhid. Hei Sumayyah, geura utahkeun eta kalimat la ilaha illallah. Geura utahkeun maneh eta kalimat tauhid. Jauhan nu ngaran Muhammad, gancang balikan agama karuhun maneh, sembah Lata, sembah Uzza, balik karena agama karuhun maneh. Lamun henteu cek orang kafir jahiliyah, ya ujung tombak bakal dibebaskeun kana jalur larangan maneh. Subhanallah. Siti Sumayyah bu istiqamah, Siti Sumayyah ngagorowok pinuh ku keyakinan, teu nginjing sila bengkok senemah tanpa aya karaguan sakedik oge dina manana. Siti Sumayyah ngagorok, hei kafir Quraisy, demi Allah kaula lebih hade coplok nyawa papisah tina raga
daripada kudu murtad balik kana agama karuhun-karuhun. Kaulah lebih hebat, lebih mulia, lebih milih coplok nyawa papisah raga daripada kudu ngutahkeun keyakinan la ilaha illallah anu antukna tungtungna eta ujung tombak dibebaskeun kana jolo oranganana sehingga rahimna amuracut robek soek masih kene dina kaayaan berlumuran darah eta larangan. Masih kena sadar ditanya dari situ Sumaya, Sumaya gancang kena utah kena kalimat tauhid, gancang kena balik kena agama leluhur-leluhur mana situ Sumaya tetap istiqomah didorong deui eta tombak tepikeun ka ngarobek anu ngaran jantung jeung paru-paruna. Masih kena dina kaayaan sadar dipaksa keur murtad tapi tetap istiqomah didorong deui eta tombak tepikeun ka asup kana kerongkongan beheungna. Masih kena dipaksa untuk murtad dan tetap istiqamah didorong deui eta tombak tepikeun ka keluar ujung tombak tina bahamna. Akhirnya Siti Sumaya mati perlaya di medan laga, gugur di medan tempur. Subhanallah, tina kaayaan syahidah dijemput nyawana ku jutaan para malaikat dina kaayaan seungit wawangian surgawi disemput ku jutaan malaikat ku salawat sareng salamna. Akhirnya Siti Sumaya dicatat dina siji sejarah mangrupikeun pertama awal jalmi anu mati syahid di jalan Allah ngirin kajungjunan urang Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas atau nabi henteu? Jelas atau nabi henteu? Berarti cocoba dodojang ngiring ka Kangjeng Nabi baheula berat atau nabi hampang? Berat atau nabi hampang? Gede atau nabi letik? Saya bertanya, sahabat saudara ragu apa tidak? Sahabat ragu apa tidak? Enggak pernah ragu saudara, tidak pernah ragu. Tapi Allah yang maha rahman, Allah anu maha rahim ngalumungsurkeun parentahna keur nyalamatkeun dakwah, keur nyalamatkeun syariah, keur nyalamatkeun ibadah, keur nyalamatkeun nyawa sahabat-sahabat Nabi. Mabangka Nabi diparentahkeun pikeun hijrah ti Makkah ka Madinah. Alhamdulillah. Numawi para alimil ulama mengklasifikasi hijrah itu ayat tilu rupi seberiji Tembari ambek seberiji tadi teh hiji anu disebut hijratul mar'i min daril kufri ila daril islam. Hijrahna hiji jalmi tina daril kufri tina nagri anu sakuliling bungking pinuh ku jelema-jelema kafir pindah ka hiji nagri anu pinuh ku umat Islam. Manakala urang hicing kenca katu hareup tukang jelema kafir kabeh, azan dicaram, salat teu bisa, saum Ramadan teu bisa dilakukan, haji umroh dicaram, maka kepala keluarga sang suami yajibu ayyuhajir, wajib keur nginitkeun pamajikanana, nginitkeun anakna, nginitkeun keluargana, ngejat di eta negeri, ngejat di eta kampung demi keselamatan akidah anak incu terkeluargana. Laras henteu? Pribaros bade tumaros mana anu leuwih mahal, harta atau napi iman? Islam atau napi pangkat? Iman atau napi jabatan? Justru ieu hijrah teh keur negeskeun kunaon dititah hijrah tina tanah kalahiran anu pinuh ku jalma kafir nganjang pinah ke tempat anu urang can wawuh keur negeskeun yen iman yen Islam demi Allah jauh lebih berharga, jauh lebih istimewa, jauh langkung maha munggung Allah jeung Rasulna daripada pangkat jabatan harta kekayaan. Leres contoh pribaros bade tumaros nih, kasihan contoh ibu-ibu misalnya boga budak tong lebating 30 we saya masuk protes wae. Saya boga budak misalnya seperti tadi teh 30, nu hiji jadi presiden, nu hiji jadi kapolri, nu hiji jadi panglima TNI, menteri kabeh budak nasi ibu, gubernur kabeh se-Indonesia budakna, bupati kabeh diringkit pokoknya jabatan, pejabat-pejabat kabeh anak incuna. Tapi ibu murtad, tapi salakina musyrik, rusak akidana, pribados bade tumaros, nah bisa anakna nu jadi kapolri, pangkat neretelan dina tak-takna nyalamatkeun dirina dari neraka, bisa atau nabi moal? Siga nu teu yakin bisa atau nabi moal? Bisa atau nabi moal? Dar teh budakna nu jadi panglima TNI kumisna baplang segede jempol suku.
Jalma hormat kabehanan nah bisa nyelametkeun indungna anu murtad tina ancaman neraka jahanam Allah bisa atau nabi moal. Jadi mahal mana pangkat atau nabi iman, jabatan atau nabi Islam. Dor teh incuna nu jadi presiden. Keun we bapak, keun we mama, urang talangan we, urang blokir we eta jalan asup ka neraka teh. Urang singrai ke ngaran malaikat becus atau nabi moal. Bisa atau nabi moal. Jadi mana sekali nu lebih mahal iman atau nabi pangkat? Islam atau nabi jabatan. Jadi lamun aya jelema anu ngudag jabatan tepikeun kami kangewap ka para habaib, lamun jelema anu ngudag pangkat tepikeun kamu ngamusuhan para ulama, berarti sarua jeung ngajual agama demi pangkat jeung jabatan. Jalma model kitu pinter atau nabi bodoh, cerdas atau nabi tolol, jenius atau nabi bahlul, musuh atau nabi dulur, kawan atau nabi lawan. Yakin takbir. Kira-kira jelas ente, jelas ente. Pan aya kulontoran hayang katangar, pahayang naik pangkatna ngamusuhan we habaib. Ieu hayang naik pangkat yang jabatan ngudag-gudag we para ulama, para dai, para aktivis. Ieu berarti si eta keur ngajual agama Islam, akidah agamana, ngajual demi pangkat yang jabatanana, ngajual hiji perkara anu mahal diganti ku hiji perkara anu murah. Kira-kira nu ngajual anu mahal diganti ku perkara anu murah, eta jelema kira-kira pinter atau nabi bodoh? Pinter atau nabi bodoh? Cerdas atau nabi tolol? Masya Allah, ahlan amraki ayo, Masya Allah. Ayo beri fadal, fadal. Yang ngaji itu jelas ente itu. Subuh. Hilang papaitan heula ya siap ya tetep bikin ke jam 12 siap. Nu bener sia tong nangtang siap jam 1. Nu baik siap sampai jam 2. Nu baik siap sampai subuh. Nu bener siap. Emang wayang sia subuh. Alhamdulillah. Jadi hijrah nu kahiji al hijratu min daril kufri ila daril Islam. Matak aneh bin ajaib. Geus ngeunah-ngeunah urang hirup di negeri Indonesia anu 200 juta sakeuling bungkingna umat Islam. Dar aya urang Majalengka, dar misalnya aya urang Kuningan pinah ke Amerika, pinah ke Eropa, kulantaran neangan gawe, kencana kafir, katuhuna kafir, hareup tukangna kafir, azan hese kadenge, salat hese ngadegeunana, Jumatan hese neangan jumaah. Berarti milih ka negeri subur kudunya bari eujeng kering krontang tina akidah. Jelema nu kitu pinter atau nabi bodoh? Cerdas atau nabi tolol? Hiji dah, nu kadua. Nu kadua, hijratul mar'i min daril ansyan ila daris salah. Hijrahna jalmi tina daril ansyan, tempat kampung, desa, kecamatan, negara anu sakuliling bungkingna pinuh ku kamaksiatan. Pinuh ku munkarat, sulumat, mukhalafat. Sementara teh bisa ngalawan minal mustad'afin. Maka ketika itu para ulama memberikan fatwa yustahabbu bi ayyuhajir, disunnahkeun diistihbabkeun pikeun hijrah. Ieu ngarti teh. Contoh, ente boga pamajikan, ente boga anak, hijing di imah, dihareup imah urang sarang jablay. Di tukang sarang sambung ayam, belah katuhu sarang bandar miras, belah kenca sarang perjudian. Budak urang lamun rek ngaji init ke madrasah ke kampung sebelah mawa kitab kudu ngaliwatan heula jablay anu keur nongkrong di jalan kieu. Balik ngaji budak urang bari keur nyekelan kitab kudu ngaliwatan heula budak ngora anu keur nyerekek botol panon beureum sungut bau naga. Budak urang amun sore-sore rek ngaji ditetah nyekelan heula hayam ku jelema anu rek ngadu hayam. Sementara bapana mustad'afin lemah, RT na lemah, kepala desa na lemah, amar ma'ruf nahi munkar teu bisa ditegakkeun,
Puruntan pribados beda tumaras. Kira-kira akhlak budak orang terancam atau nabi henteu? Jawab nu kompak, akhlak budak orang terancam atau nabi henteu? Akhlak keluarga orang terancam atau nabi henteu? Nah nalika akhlak budakna terancam, akidahna terancam, keluargana terancam tina sisi ibadah, maka disunahkeun pikeun hijrah. Kira-kira jelas teu? Halo faham? Yang ngaji teh paham teu? Itu nu kadua. Kadua ari maneh? Anu kadua. Contoh deui Habib Rizik hijrah di Jakarta ke Mekah. Habib Rizik nalika di Jakarta aya hiji gubernur anu letahna Sayuni tertenyaci karena kitab suci omok masyarakat dipimpin di komandoan ku Habib Rizik digelar aksi bela Islam ke hiji kedua tapi kan katilu di tengah jalan aya bos ngutus utusanana udah Habib tong make jeung aya aksi bela Islam lah tong ikut campur urusan politik sok bisa rek ngabangun pasantren. Habib Rizik gaduh tanah wakaf 30 hektar di Megabendung eta 30 hektar sok bangunkeun pasantren disumbang ku kami 1 triliun bisa rek ngagedekeun FFI baru salah ngomong ke FFI deh bisa rek ngadekeun FFI tah 1 triliun. Habib Rizik cuma senyum lah kalam wala salam balik ke utusan bos teh. Nah, balik ke bos ditanya ku bosna teh kumaha diterima teh di 1 triliun teh ku Habib Rizik teh enggak cuma senyum oh kurang mereka bawa di 3 triliun balik deui ditawaran bisi kurang tawaran 3 triliun. Habib Rizik tegas berbicara kami tidak anti Cina, kami tidak anti asing, tapi jangan coba-coba Cina kuasai politik di negeri ini. Kalau ente hanya sekedar berbisnis di negeri ini, asal kau tidak merusak akidah, asal kau tidak mengancam agama, asal kau tidak merusak kedaulatan negara, kami FPI tidak akan musuh kalian. Tapi manakala kalian, hei orang-orang Cina, hei orang-orang asing, hei orang-orang asing yang datang ke negeri ini coba-coba merusak akidah, coba-coba mengancam agama, coba-coba mengancam kedaulatan rakyat, demi Allah kami akan jaga negara ini walaupun darah dan nyawa yang jadi taruhannya. Saudara, takbir. Akhirnya balik, ditolak duit 3 triliun. Balik deh. Ente pernah tuh ningali duit 3 triliun? Pernah tuh? Piraku aing mah. Pernah ningali duit 3 triliun? Pernah? Piraku pernah tuh? Nu jujur pernah tuh? Sarua. Ngan cingala ada duit 3 triliun bib kalau dibeliin channel sih diseplokeun kayaknya kadar mah jadi tilelep kabiharan eta. Ketika Habib Rizik tidak bisa dirangkul dengan duit, dipukul akhirnya. Ketika itu duit 3 triliun itu tidak diterima oleh Habibana Rizik Syihab, dirangkul tidak bisa, akhirnya dipukul dengan 17 fitnah kasus pidana. Dipitnah ngahina Pancasila, dipitnah ngahina adat budaya Sunda, dipitnah menyerobot tanah negara, puncakna dipitnah bikin chattingan mesum jeung Firza Husein. Lain ku bodoh jelema mitnah chattingan mesum. Lamun Habib Rizik hayang ngamasna tinggal ciduk atuh. Tong bor Habib Rizik dewek ku. Mana? Tong bor Habib Rizik aing we anak buahna. Unggal beres tabligh akbar aya nini pasti. Lain ini nama tadi kawin ini nawarin insuna kiai bisi peryogi insu abdi masih kena gras. Saya bertanya kalau Habib Rizik butuh perempuan apa perlu cutang chatting, perlu apa tidak? Perlu apa tidak? Berarti yang memfitnah chattingan mesum dengan Firza Husein yang memfitnah kira-kira pinter apa bodoh, cerdas apa tolol, jenius apa lo, gobloknya minta ampun. Ya Allah, tong boro pangkat Habib Rizik, tong boro pangkat saya anak buahna. Apalagi Habib Rifki. Antrian lebih dari 300 ini.
mau armalah mau pikir, masya Allah. Kenapa harus pakai jutang chatting? Lalu satana benda. Nah, saat itu 2016 aksi bela Islam yang hadir tidak kurang dari 7.500.000. Lamun Habib Rizik nyerahkan diri terus di penjara, saya bertanya, orang 7.500.000 eta ngamak atau lebih moal? Ngadat atau lebih moal? Ngadat atau lebih moal? Bakal ada ratang mau golok, mau bedok, mau kolewang, mau parang, mau celurit, saudara datang ke Jakarta. Hei, Habib Rizik tidak mau ada pertumpahan darah. Habib Rizik tidak mau saudara ada konflik horizontal. Habib Rizik tidak mau ada perang sipil. Akhirnya daripada negara harus rontok, daripada Jakarta harus amburadul, daripada negara harus sepecah belah, ngelehan hijrah di Jakarta ke Makkah Al-Mukarramah. Saya bertanya, berarti hijrahnya Habib Rizik dari Jakarta ke Makkah Al-Mukarramah hina atau Nabi mulia? Pecundang apa pejuang? Pengkhianat atau pahlawan? Betul? Yakin? Kamari ayo ngomong. Iya. Ngomong nanti ki eta cenah Habib Rizik lamun balik mabalik we bisi teu boga ongkos anu pangmalikeun cenah tiketna. Iya, takol. Tong boro tiket pesawat di tawaran duit triliun tadi terima, betul? Aneh apa tidak? Itu hijrah kalau nomor sabarata muka dua. Hijrah anu nomor katilu al hijratu ilal jihad, al hijratu ila da'wah, al hijratu ilal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Tah hijrah anu katilu ieu berkahna sumebar Islam ka Afrika, ka Eropa, ka Amerika, ka Asia, ka Australia, termasuk ke negara kesatuan Republik Indonesia. Ngan hanya kal proses hijrah ti para aulia illah ini didistorsi sejarah ku para kaum orientalis sehingga umat Islam tepati apal karena mata rantai sejarah. Ieu anu bari diterangkan ku pribados ka ibu bapak samudayana supados apal karena sejarah. Singkat cerita, Islam tepi ka Nusantara. Iya, Nusantara teh punten disebut Nusantara teh lain dengan syukur Indonesia, Thailand, Filipina, terus lagi Brunei, terus lagi Malaysia, termasuk Singapura. Singapura teh baheula meles 100% agamana Islam tina suku Malayu, dipimpin ku presiden muslim sareng sajabina. Bahkan di tengah puseur daya Singapura aya makom aulia illah ti kalangan habaib nu namina Al Habib Ahmad bin Toha Segaf. Itu pertama yang mendatangkan Islam di kalangan aulia illah, sehingga pribados singkat cerita ku jalan waktu sih kade Islam tepi ka Nusantara itu berkah hijrahna para mujahid. Di mana ieu teh mujahid anu datang ka Nusantara asalna? Ti Yaman. Saha? Masyaikh wal habaib, darah daging Nabi. Rela ngantunkan anak, rela ngantunkan istri, rela ngantunkan keluarga, rela ngantunkan tanah kalahiran di negeri Yaman. Keur naon? Hijrah ka Nusantara keur nyubarkeun agama. Ngantunkan istrina, ngantunkan pala putra putuna, ngantunkan kulawargana, ngantunkan tanah kalahiran nu banget kacida dipika cem-cem tur dipika cinta. Naon sababna? Hayang nganterkeun Islam tepi ka Kuningan, hayang nganterkeun Islam tepi ka Jawa Barat, hayang nganterkeun Islam tepi ka satong kebing langit satang karaking jagat. Ngan eta dipelintir ku si Senok. Teu percaya. Senok Hogrenya itu orang walana berdarah Yahudi, diajar Islam tapi keur ngabunuh Islam. Lamun aya jelema babengok diajar Islam tapi keur nyerang Islam, eta nu disebut kaum orientalis. Lamun ditanya ente baru anak ngora santri, saha orientalis? Jelema diajar Islam tapi keur ngaruksak Islam. Si Senok dididik apal Quran tepikeun ka 30 juz. Dididik tepikeun ka apal ribuan hadis dengan sadad jeung matanna. Dididik tepikeun ka apal gramatika ilmu nahwu sorof tepikeun ka Alfiyah Ibn Malik ti luhur ka hanap apal ti hanap ka luhur apal. Ngadak-ngadak disunat heula geus disunat jadi mualaf. Apal Quran 30 juz geus nyampak, ribuan hadis, gramatika Arab, nahwu sorof jeung saja bisa balaghah dan lain sebagainya diinitkeun ka kota Mekah. Untuk apa?
Mekah supaya dapat legitimasi ti para ulama Mekah. Geus meunang pangakuan ti ulama Mekah kara-kara diancurkeun kana ngro Aceh Darussalam keur ngaruksak akidah ibu bapak rahimakumullah. Nyeun weh disebut program distorsi sejarah. Naon barudak? Distorsi apa tuh? Distorsi teh pemutarbalikan sejarah anu kuduna kakatuh jadi disaliwengkeun ku si senok maka kenca. Matak ente lamun diajar sejarah Islam ti tingkat SD tepikeun ka SMP sok. Diajar dibuka asupna Islam ka Nusantara pasti disebutkeun asupnya masuknya Islam ke Nusantara adalah karena para pedagang Gujarat India. Leres teh? Leres teh? Eta pagawean saya teh. Pagawean saya teh. Cikeun teh yakin pagawean saya. Lain senok ari mana? Snok. Diputar balikan tah fakta sejarah teh. Dibelokkeun fakta sejarah. Padahal anu nganterkeun Islam katana Nusantara teh lain pituin asli urang Gujarat, lain pituin asli urang India, tapi anu nganterkeun Islam ka Nusantara teh darah daging Nabi. Dzurriyyatur Rasul Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad. Ngantunkeun tanah Yaman. Diterangkeun aya sabreji turunna eta para habaib ti Yaman keur ngaislam ke Nusantara 3 periode. Sabreji? Sabreji? 3 periode. Tasi senok mau ngomong nanti Islam teh asup ka Nusantara tahun atarapi abad ke-12 alias tegesna tahun 1200-an dibawa ku pedagang Gujarat India. Nah, dongeng anu sabenerna, sejarah anu sabenerna. Islam mimiti turun ke Nusantara itu akhir abad ke-6 awal abad ke-7 alias dina tahun genep ratusan Masehi awal tahun 700-an Masehi dibawa ku saha? Habaib di mana? Di Yaman. Naon buktina ibu bapak rahimakumullah? Tuh tingali di Aceh aya kerajaan Islam Perlak. Didinya Syarifah sudah mulai, di situ ada habaib sudah mulai mendirikan kerajaan Islam Perlak. Eta ayana di akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7. Buktina naon deui? Dina kerajaan Majapahit kan nalika dipimpin ku Si Hayam Wuruk. Eta Majapahit diketemukan koin-koin yang bertuliskan la ilaha illallah. Di ketika zaman Majapahit geus aya pemakaman penguburan kaum muslimin. Jadi nu bener Islam datang ke Nusantara abad 12 atau nabi abad 7? Nu balik saya ngajawab 12 atau nabi 7? Itu periode pertama. Singkat cerita periode kedua dina abad ke-12, 13, 14. Turun habaib lagi ti Yaman tah. Ngalajengkeun hijrahna datuk-datukna ajdad-ajdadna. Kekna kakek nenek moyangnya diteruskan tah tradisi hijrah teh. Keur naon? Lain kerenangan dunia habaib datang ke Nusantara. Lain kerenangan rempah-rempah model babongok walana. Tapi keur ngajarkeun tauhid. Subhanallah. Memang pada abad ke-12, 13, 14 habaib turun ti Yaman teu langsung ke Indonesia tapi lungsur heula ka Pakistan, lungsur heula ka India. Ti India kakara asup ka Nusantara. Tapi tetap itu adalah darah daging Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakara periode anu katilu, lumungsur deui habaib ti Yaman. Teu ngalangkungan Pakistan deui, teu ngalangkungan India deui, tapi langsung sabab geus aya pondasi para luhur-luhurna anu tos hijrah ti awal, makana tidinya tahun leh 1800 tahun 1800-an. Tah ti habaib anu lumungsur ti Yaman, para aulia illah punya putra-putu anu ngamuridkeun ka Wali Songo. Teh Wali Songo ngamuridkeun ka para kiai, ti para kiai lahir ormas-ormas Islam. NU lahir, Muhammadiyah lahir, Syarikat Islam ti mana guruna Wali Songo. Guruna Wali Songo saha? Para habaib. Anu dicaritakeun ku dewek jelas enten teh cenah. Beun seueur sama ya. Jadi habaib itu turun 1800-an. Jadi pejuang-pejuang negara. Anu meeting ngarancang lambang burung Garuda Pancasila, lu pikir emang siapa? Anu meeting ngarancang lambang burung Garuda Pancasila itu habaib. Ngan ku anak buah si Senok dileungitkeun.
Ente lamun baca dina sejarah kebangsaan negara orang, anu yang pertama mengarang, yang pertama merancang lambang burung Garuda adalah Sultan Hamid II. Geus teu disebutkeun ngaran habaibna. Padahal ngaran aslina Sayyiduna Al-Habib Abdul Hamid Al-Gadri ti Kesultanan Pontianak Al-Gadri. Dilengitkeun bugut kepada Habib. Jadi lamun ente manggihan aya jelema anu iri dengki ka habaib kiwari, lain kiwari, warisan si Senok. Jadi tradisi adat bugut dengki iri ke bangsa Masaih Arab, ke orang-orang habaib, itu warisan saha tadi teh? Jawab nu kompak, warisan saha? Ari si Senok eta walana lain, penjajah sanes, musuh atana pi dulur, kawan atana pi lawan. Berarti anu jadi antek-antek si Senok kira-kira pinter atana pi bodoh, pengkhianat apa pejuang, bajingan apa pahlawan? Milu ke anak buah si Senok. Anu ngarancang lambang burung Garuda Pancasila teh lur habaib. Mimiti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan di mana? Di Jala. Namun ente dibaca di buku sejarah. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur. Titik geus. Teu disebutkeun nomor sabaraha, imah saha. Naon sababna teu disebutkeun? Sabab disumputkeun ku anak buah Sinok, lamun disebutkeun nomorna nomor sabaraha, imahna di mana, RT sabaraha bakal kapanggih. Imah anu dipake nginep ku Bung Karno penting harita. Bung Karno datang dina kayaan menggigil, panas dingin, gak kuat tubuhnya untuk membacakan teks proklamasi di rumah salah seorang masyaikh Arab dari bangsa Martak. Dibere madu Yaman, bugar paginya bisa baca teks proklamasi. Itulah dari bangsa Masyaih Yaman, kabilah atau bangsa Fam Martak anu ayeuna putuna nyaeta nu jadi ketua GNPF ulama anu namina Syekh Yusuf Martak. Ari akina ngijinan Pak Karno make buruan imah keur maca teks proklamasi, ayeuna incuna malah dituding makar. Aneh bin ajaib. Ente apal kakean Habib Rizik? Kakean Habib Rizik itu pendiri Pandu Pramuka Arab. Sok saya rek ngadebat pribadi. Kakean Habib Rizik itu pendiri Pandu Pramuka Arab. Cinta kain-kainna teu bisa dipisah-pisah tina dirina, manunggal dina setiap uratna di detak jantungna. Cinta kepada merah putihnya tidak diragukan. Bahkan pendiri Pandu Arab saudara, malah Habib Rizik dituding ngahina Pancasila. Senok ente apa? Lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan. Apal tuh? Apal tuh? Saha pengarangna? Lain jenderal. Saha pengarangna? Lain birokrat. Pengarang itu habaib. Ngan lamun ente baca di buku sejarah cukup disebutkan pencipta lagu 17 Agustus 45 hari kemerdekaan kita adalah Haji Mutohar. Geus ngaran habaib. Padahal anu sebenarnya siapa? Pencipta lagu 17 Agustus 45. Saudara siapa? Sayyiduna Al-Habib Muhammad Hussein Al-Mutohar. Habaibna dilengitkeun cukup disebut Haji Mutohar guys. Bahaya ada bintu. Nah mung pokoknya habaib kadang jasa teh mung eta para masyaikh kadang jasa teh mung kadon nyieun di patung poh antuy Cina di Taman Mini. Iye disebutkan itu pahlawan. Kami pahlawan di mana lur? Astagfirullahalazim. Inna lillahi. Islam itu bukan agama rasis. Islam itu bukan agama Islam tidak anti Cina, Islam tidak anti Eropa, Islam tidak anti Amerika, tidak saudara. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei sakabeh umat manusia, kami nyiptakeun aranjeun tidak hiji lalaki awewe Adam jeung Hawa alaihi wassalam
wa ja'alnakum syu'uba lajeng ku kami dijadikan maraneh kabehanana syu'uba berbangsa-bangsa wa qabaila berkabilah-kabilah untuk apa? Lain saling musuhan, lain saling untuk mencaci maki, jangan lita'arufu untuk saling mengenal, mengeratkan silaturahmi saudara, tapi tong ngalingeutkeun jasa jelema bari jeung ngangkat pengkhianatan jelema anu lain boga jasa. Laras henteu? Laras henteu? Saya bertanya, Islam anti Cina apa tidak? Islam anti Eropa apa tidak? Islam anti Arab apa tidak? Enggak saudara. Tapi ulah ngahanapkeun jasa jelema lantas mu ngaluhurkeun jasa jelema anu teu boga jasa. Kira-kira khianat apa tidak? Zalim apa tidak? Jadi anu ngarang lagu 17 Agustus 45 itu siapa? Habaib apa bukan? Habaib apa jenderal? Habaib apa jenderal? Cing sok korokeun ameh kadenge ku anak buah sonok apal teh ente laguna? 17 Agustus tahun 45 Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara. Coba punten, berarti habaib ngajarkeun tiba heula. Yo habaib tingung kuok tepikeun kangung. Kuik tiba heula habaib ti mimiti datang ngajarkeun ka urang setia ka merah putih eta nepi khianat. Ngajarkeun ka urang supaya setia ka merah putih eta nepi khianat. Ngajarkeun ka urang supaya setia ka Pancasila eta nepi khianat. Tiba heula ge habaib tidak ada yang menjadi pengkhianat. Dari dulu demi Allah tidak ada satu masaih, tidak ada satu apalagi mah habaib yang menjadi pengkhianat untuk perjuangan bangsa dan negara. Bayangkan eta ngarang lagu tepikeun kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Subhanallah, suruh kita setia, suruh kita setia membela. Sekarang habaib dituding makar. Astagfirullahalazim. Berarti saha tah kira-kira anak buah saha tah? Kira-kira titisan saha tah? Kira-kira ajaran saha tah? Ajaran saha tah? Ajaran saha tah? Betul. Mata kata lagu kudu apa lain teh gorokon meh kadenge ku cecewir anak buah si senok kabehanana. Makanya ini acara teramat sangat penting dibedah sejarah bagaimana datangnya Islam ke Kabul. Para aulia illah, para habaib, masya Allah. Tak ini diputar balikan sejarah itu, seolah-olah bangsa Arab ini gahar, seolah-olah habaib ini radikal. Komolamun asub habaib FFI. Wah, sahanu cara mana? Habib Hanif di mana? FSI. Wah bahaya. Cana naon geus bahaya. Sanu cara mana? Kiai Haji Abdul Qahar. Di mana? Di PPI. Jemberi salah ngomong lagi. Dai mu balik FPI mumpanon beureum ti popolotot, urat beung rengkeng. Gahar, cicing ngunang mu balik teh yang bikin sejuk. Aya tong nyarita kitu aya teh. Ada urusan ceramah mah kumaha tema. Kumaha judul. Sok undang ketua FPI Kabupaten Kuningan Kiai Edin. Undang misalnya ketua DPC Dharma, tapi ngundangnya untuk khutbah nikah mau cocorowokan. Terpercaya nah. Sok undang saya khutbah nikah pasti ceramah nanti ke panganten pamaget istri saksi wali panyerita teh kieu anaking panganten pamaget mah istri sakedap deui hidup duaan baris beber layar tarik jangkar ngamah sagara rumah tangga nu anyar. Ari mana naon gandeng sih mah. Catat gantung ke dina jantung sumarah bah ke dina bayah kait ke dina ati. Yen nikah teh ibadah maka kudu niat ikhlas karena Allah.
pan kitu meureun ceramah khutbah nikah laras teu moal kieu saya ceramah khutbah nikah teh nah seri cenah geus seri moal ieu panganten lalaki panganten awewe ieu saksi-saksi ieu wali ieu kantor putusan agama piraku saya ceramah kieu pengantin pria dan kau pengantin wanita hati-hati nikah itu ibadah maka kau harus ikhlas langsung ngeleret ke saksi jeung mana saksi sia kade ceuli mana pariksa bonge henteu engke pas ijab kabul teu kadenge ku ceuli mana langsung ngeleret ka wali jeung mana sia sok salatara ka wali teh buah-buah sia mah wali pasek sia saya bertanya khutbah nikah begitu apa tidak jadi urusan ceramah kumaha tema lor yo mu radikal pelebah mana bah eon sok ayeuna ketua EPI misalnya pusat Kiai Sobri unang eukeur menyampaikan khutbah talqin moal gogorowokan ari maneh dar aya pemakaman rub ku padung rap ku tanah beureum langsung selanjutnya khutbah talqin yang akan disampaikan oleh ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis langsung ngadeg ngomongna tepan lembut pasti. Ibu dan bapak sekalian, hari ini kita sudah semayamkan almarhum Fulan bin Fulan. Hari ini beliau yang kembali ke rahmatillah. Besok atau lusa, suka tidak suka, pasti kita akan mendapatkan bagian mati. Karena al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Oleh karena itu, maka kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Pan gitu benar tak? Benar tak? Moal Kiai Sobri itu selanjutnya khutbah tahu langsung kieu. Moal ngogorok kieu mana ahli warisna? Mana anak incuna ngadu karep sia. Langsung Kiai Sobri moal kitu. Ayeuna bapak sia anu paeh. Musuh pageto bab mana anu bakal mararodar. Mata kade kudu eceuk sia hirup teh. Lamun teu eceuk rawing ceuli ku aing hiji. Gitu apa tidak? Gitu apa tidak? Wah, sete mata ceramah kumaha tema. Ieu mah kenceng, tapi lamun ceramah tentang ancaman bahaya laten komunis, lamun ceramah tentang kedaulatan negara, lamun ceramah tentang bagaimana penyiksaan kepada para sahabiah Nabi ketika Nabi berdakwah, piraku harus lemah lembut. Piraku saya ceramah menerangkan tentang tadi itu Siti Sumayyah anu ditombak tina palawangan payuna ku kaum kafir Quraisy, terus ceramah teh lemah lembut. Piraku saya ngomong kieu, ibu bapak sadayana kapungkur teh aya dongeng. Ya teh ibu bapak sanes hok, itu sanes hok demi Allah itu salarasna please kapungkur teh aya sahabiah namina teh Sumayyah radhiyallahu taala ece ibu tah eta pas ngiring ka Nabi janten sahabiah langsung ditewak harita teh di tengah cana ke tengah padang pasir ditangkarakeun nyada ali murtad tos we mau tuh harita teh. Kira cocok begitu, cocok apa tidak? Cocok apa tidak? Enggak, piraku ngadongengkeun tentang hijrah bahasa model gitu. Atau saya ceramah tentang ancaman bahaya laten komunis, ancaman misalnya LGBT, mulai ayeuna ya RUU PKS, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sangat-sangat menyesatkan. Piraku saya ceramah kieu, ibu bapak sadayana punten pisan abdi sanes agul ku payung butut paralun maklum anu kasuhun siapunten anu kateda pribados teh sanes mamatahan ngojay kameri komo ngadog hayam mah sejang ngawartosan yes yen ari PKI teh bahaya sia eta miras jabla teh bahaya eta teh jadi upami tiasa ieu mah please upami tiasa hayu urang gawe rempuk babarengan nutup tiap tempat-tempat kemunkar upami tiasa nya upami teu tiasa mah wios bobo we kira-kira cocok teh ceramah tentang kemungkaran itu cocok henteu cak busan lembut jeung tegasna mah kumaha teh mah ceramah mah
Makanya Nabi kalau sedang menerangkan hukum, kalau Nabi sedang menerangkan tentang penegakan hukum, supremasi hukum, menerangkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, matanya sampai memerah, emosinya sampai melengking, menguap, suaranya sampai melengking. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi, para sahabat saudara mengatakan, kana Nabi idza sa'idal minbar ihmarat ainahu wastadda ghadabuhu wa ala sautuhu ka'annahu mungdiru jaisin subhakum wa masakum. Nabi itu kalau sudah naik ke mimbar menyampaikan hukum yang benar itu benar, yang salah itu salah, tegakkan keadilan, lawan kezaliman, matanya memerah, ihmarat ainahu wastadda ghadabuhu, meluap emosinya, meluap. Untuk ngomong kieu keun anu korupsi mah urang sabaran we. Teu ngomong kitu. Enggak begitu ngomong. Nabi punya wastadda ghadabuhu, meluap emosinya. Wa ala sautuhu, melengking suaranya, kencang teriak. Henteu kieu, ibu bapak sadayana cing sararabar. Keun eda bener jeung salah mamal patuker. Anu cacaremban ke bakal aya akibatna karena duit rakyat. Urang mah ulah pepilueun make jong demo segala rupa. Teu kitu. Wala sautu melengking suaranya. Ka'annahu, seolah-olah beliau seperti mungdiru jaisin, panglima perang. Subhakum, yang akan memberangkatkan pasukan di pagi hari. Wa masakum, yang akan memberangkat pasukan di sore hari. Cing kira-kira mereka ini nginitkeun pasukan kira-kira lemah lembut apa tegas? Piraku Nabi rekan pasukan kieu. Kasadayana para tentara. Tos sawartos teu acan ka istri, ka anak keluarga kami itu mau pan kitu. Karena bakat ningku tegas, karena ngomong dirujaisin seolah-olah beliau sedang mengkomandoi pasukan. Nah ya ini dalali petit putar balikeun. Dikit-dikit kalau ada yang ceramah tegas, radikal. Dikit-dikit kalau ada yang ceramah tegas, teroris. Dikit-dikit kalau ada yang ceramah tegas, awas. Oh ini anti NKRI. Iya senok. Kira-kira jelas apa tidak? Makanya di penghujung ceramah saya sudah janji tadi cuma 1 jam saya ceramah. Saya sudah janji ke Habib Rifki. Nanti akan dilanjutkan dengan doa. Saya ingin pesan dan wasiat kepada ibu bapak sekalian, jangan bergeser sedikit pun dari torikotnya para habaib. Jangan bergeser sedikit pun dari torikotnya para ulama yang istiqomah. Sabab ia negara kuat kokoh sampai bisa merdeka. Karena madadnya para habaib, para aulia illah. Karena lurusnya torikot para habaib jeung para ulama. Sekali para pemimpin di negeri urang bugut ke para habaib, sekali para pemimpin di negeri urang coba-coba mengkhianati pesan jeung wasiat ulama, maka demi Allah ieu negara moal berkah. Makanya contohan jelema-jelema di laluhur ku urang sadayana umat Islam geura manut kana wasiatnya, instruksina para habaib, geura manut kana jalanna para ulama anu istiqomah. Insya Allah ini negara masih bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sate acan pribada selungsur kira-kira berarti jasa para habib kangen nagari urang seueur atana bisa kedik. Pengorbananana ageng atana fi alit. Ageng atana fi alit. Siap terus setia kepada habaib. Siap terus setia kepada ulama yang istiqamah. Siap satu komando para habaib. Yakin, takbir. Makanya saya sengaja bikin qasidah cinta ulama, cinta habaib, biar dikumandangkan di mana-mana, biar semuanya orang paham akan pentingnya kita kecintaan kepada habaib dan kepada ulama. Ini acara adalah hall para aulia ilah. Para aulia ilah itu guru-gurunya adalah yaitu para habaib yang turun hijrah dari Yaman. Maka Nabi bersabda, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing sajalma anu teu ngahargaan jasa pada jelema berarti teu asup jelema syukur ka Gusti Allah. Urang boga nikmat anu paling agung, anugerah anu paling hebat iman jeung Islam teh eta teh jasa para wali.
jasa para masyaikh, jasa para habaib anu lumungsung ngantunkeun tanah kalahiran ti negeri Yaman datang ke Indonesia. Hargaan anak incu datuk-datukna. Kenapa kalau mun teu hargaan berarti urang teu kaasup ka jelema anu syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu syukur berarti urang asup ka jelema anu kufur. Lamun urang kufur maka hirup bakal dicabut kabarokahan di dunia, nauzubillah tepikeun ka akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil nabi wa dawaiha abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha terus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna walaupun nyawa yang jadi taruhannya cinta pada ulama tak akan sirna walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Sholawat Allah Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardha binuri syamsin abadan abada. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana li ta'atik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Takbir. Lamun aya 1 triliun mulut busuk anak buah si senok ngahina ka habaib ngahina ka para ulama pribaras cinta urang ka habaib jeung ulama kira-kira nambah atau nabi kurang? Jawab nu kompak, nambah atau nabi kurang? Penting ayeuna urang gorowokeun, hei mulut busuk anak buah senok, silakan kau caci maki habaib, silakan kau fitnah dengan berjuta fitnah kepada para habaib dan ulama. Demi Allah, semakin mulut kalian memfitnah, mengejar, membusukkan habaib dan ulama, kami akan semakin cinta akan semakin membuat berani, semakin berani kami siap mati untuk membela habaib dan ulama. Saudara, takbir. Darah dagingnya Nabi dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati perangi yang menyakiti habaib ulama kekasih Nabi. Para habaib dan ulama panutan kami. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulub
Ken di penghujung ieu acara pribados nyuhungkeun doa ka jamaah ngalangkungan Sayyidina Habib Rifki Al-Idrus kangge bangsa sareng negara urang secara khusus. Kiwari barudak sakola keur tarurun ke Jakarta, barudak mahasiswa keur tarurun ke Jakarta. Urang doakeun Pak Polisi supaya henteu represif. Laras henteu. Da barudak ngora datang ke Jakarta lain rek khianat ka negara lain. Lain rek ngamaling, rek lain ngabadog, lain rek ngabubarkeun NKRI, rek ngadugikeun pesan ka DPR jeung ka MPR. Teu kudu digarbugan. Nyaikanya harusna dirangkul, jangan dipu. Saya khawatir lamun barudak satepak ditareungelan, diparukulan, dijijokkan. Saya khawatir terjadi amuk masa di mana-mana. Laras henteu? Maka masing-masing harus menahan diri. Kira-kira jelas? Kita doakan semoga masa depan bangsa negara menjadi lebih baik. Amin. Itu saja eta nu tiasa didugikeun ka ibu sareng bapak sadayana paralun maklum anu kasuhun siapunten nu kateda tina kakirangan kaluluputan kaalpaan kasalahanana anu leres eta istuning cilik putih salakerang tina hidayah sareng taufik Allah anu lepat anu kirang anu kalalangkungan eta estu tina kabodohan hawa nafsu pribados ku anjeun anu leresna mugi cing janten ilmu nu manfaat anu lepatna mugi cing dihapunten ku rahmaniyahna Allah Subhanahu wa taala sehingga teu nyabut tengirangan berkah fadilah kehadiran urang sadaya dina ieu gempangan amin ya rabbal alamin. Sateu acan pribados lungsur tina panggung pribados titip pesan ti Sayyidina Habib Hanif Al-Attas jalaran mantenan menuju ka wakil kesehatan namanya mulih sabari dakwah ti NTB Nusa Tenggara Barat. Kalarasan tadi oge pribados anu ngeusian di Uniku salasna wong nyaina pribados aya acara di Garut di Wanaraja. Jadi di barter supaya teu kukurilingan teu jauh ti Uniku istirahat ka Dharma di Garut ditugaskeun ketua FPI Kuningan Kiai Edin nuju ceramah kiwari di Wanaraja. Alhamdulillah kigiring kutak dening Gusti Yang Widi kajajab ku qadar anu maha kawasa urang tiasa tepung lawung dina ieu pantapatan. Doakeun Habib Hanif mugi tetep sehat wal afiat. Kalayan aya dina berkahna Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panganten kami nu kafiatur usikum nafsi bi taqwallah hadan Allah wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.